pisan. Sugan kudu diontrok kami teh. Berkeun. Nah, kami. Woi. Bener nakol teh. Kudu kumaha tuh nakolna. Urang mah emang kieu nakolna gitu bisa. Mana nakol sorangan? Tadi jeung urang duaan, urang nu teng-tengan pokona mah. Mana panakolna dieu? Urang mana panakolna? Iya ya. Ya. Urang kumaha nakolna ieu teh? Gampang atuh nakol kitu mah. Tapi rak kitu. Ah, gampang atuh eta mah teu kudu dibejaan kami ge. Sok gue bisa mah. Kudu sampeukeun kitu. Alek atuh teh. Santeu mana ya teh benerna? Itu bisa dibejaan kan. Asa begitu ngarahan pisan mah di deketan teh gini nakol teh. Sampeukeun heula. Sugan we urang diajakan nakol bedug euy. Asli lah teh nakol bedug ya. Surisya, kami ruas wa ruas kami teh. Untung aing teh buka penyakit jantung. Gonnya we ruas ieu teh. Untung aya maneh. Si mah bodoh nakolna teu bisaeun, tapi running gitu. So ganti bisa teu? Ya bisa atuh enak kono teh mah. Lah kuayah nakol teh kepansa. Kurang kumaha ieu? Tinggal tektok tek tadi si Agus di ewan tektok. Itu Tektok Gus takut. cik Gus cik. Tektok tek. Bener gitu Gus. Tek teh betul. Sakitunya. Sok deui. Gus. Ada situ lieu kudu ngadon diuk. Si eta mau ngadon diuk geuningan. Teu anak nakol tadi teh. Saha make jeung eureun sagala jay Gus. Takol deui eta jiga tadi. Sok buru tabe atuh, ulah loba omong. Gus panakolna bikeun Gus. Mana deui panakolna tadi? Naon aya dua panakol lagi. Nya nakol hiji. Apaan panakol teh aya opat? Patukan dua atuh. Opat sote jeung kalangkangna meureun di dinya mah. Aya opat. Gus, Aya tangan sebelah lu siji. tadi. Opat. Nah, itu dua yang kalangkangna ieu opat teh. Tangan heula. Yo, dua tuh jadi opat. Gitu kami hiji. Nah, ieu ya. Bisa nakol lagi bisa Gus. Bisa apal Bisa. urang. Kumaha sih? Oh Gus. Gitu deh. Nah, eta geus bener bisa main nakolna. Hop. Geus lah simpen heula. Geus ka dieu lah milu jeung urang ka dieu heula. Kamera oge ka dieu heula. Kadi. Kamera oge kameramen ka dieu heula. Nah teh. Tuh. Pan ayeuna teh. Berarti tadi teh urang teh takbiran. Kamarina urang puasa. Berarti sukan teh urang lebaran. Tah ayeuna waktuna urang kudu bisa ngucapkeun ka reng-rengan, Ke pemirsa. pemirsa reng-rengan. Fans. Oh. Kami perwakilan dari Reng-Rengan Channel
mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, guys. Lanjutin abah sih. Ayo. Kurang man tadi. Oke.